nyedan. Pengantin anyar diuk nyarendeng geus menang dangdang direnceng-renceng atos biasa dari laharna badannya goncang ku salarean dina wengi ayeuna panganten keur bahagia depak toel geget pisan dunia asa nu duaan dina wengi ayeuna panganten keur bahagia depak toel geget pisan dunia asa nu duaan ala aya sakitu panganten Pak Hajat. Aduh, apa ieu naon gompe apa sulantong gitu, ang sulantong. Kanggo jimat Pak di dieu kitu. Serelon. Pak ieu bujang asli, Pak. Bapak, ieu bujang asli. Bios diragam. Oh, resmi nih. Kacida suka bungana panganten atos laksana rerendengnya sabetana bari banyak sauyeunan cita-cita dianggalan rek resakan gaekan berlarang bogap pesana hoyong saindah-indahna tapi minta dihampura najan moal sacarita asana jan tos teu sabar pestana hoyong gerak-gerak bubar lalu dina hate jelema nu jadi panganten anyar asana jan tos teu sabar. Bapak Hajat paling mana Bapak Hajat nah ya hoyong gerak-gerak bubar teteh sayang beli dia. Assalamualaikum. Aa ya nyara calik ngarendeng geus meunang dangdan direnceng-renceng atos biasa da ilaharna pada ngagoncang ku sararean dina wengi ayeuna
gajian loba pisan pamintanan. Aduh bibinde anu ayeuna matak nine manak nine sagalana mun keur imut matak nyeblay karasana mun keur baeung nengku goreng patutna. Lanjut dua lelaki. Anjeun lalaki kuring lalaki pada mikahakeun tur metik atina iraha bakal laksana teng metik kembang katresna nu jadi cengcemangan. Apa ya paling dia kaca di sorok-sorok